Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana yuk? Iraha mulang mana? Kamari dor lohor penting. Hah, dulur peuting. Maksudna? Jam 12 penting atuh. Oh. Duh, kekuatan panggung sirian yang serangan sih eta karunya meureun. Kata meureun. Si Rantri lapisan balikna urang eueuh batur. Pokona mah geus kabayang. Ayo naik nangan sirian lah. Si Aldo kemana ya manina di lapisan? Kak Cai to ke pameran itu nyai. Kopi napin kena Beruan gerak kurang Dok. Bentar dulu dok nih modalnya lihat Siap lah. Wah, si Sasa aja ketemuan Dik, gebetan orang aja ketemuan, Dik. Astagfirullahaladzim, kemana itu bocah? Benernya, aku di Bandung tadi Mana iya kopi deh, astagfirullahaladzim, kujuring tuh mah. Wah, ya mau si Ali pasti lagi. Oh, bawa teh. Bakal dibere mualnya iku si Jujun. Basa eta mah bager deh eta mah, bager. Apaan we dan aya. Nah, aya kuaci bunga matahari lumayan yang cemilan. Waduh, Bang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Rek nantu ka dieu. Kala nyaho urang pasti rek nyem kentrung nya. Lain bet Bang. Naon tuh? Minum ukulele. Ai kentrung jeung ukulele sarua-sarua keneh ai maneh. Oh. Tapi mah aya ukulele. Ya sih. Kedagoan atuh Bang. Siap. Yo di kentrungna. Oh, siap. Tapi ketang ieu maneh wah sembarangan. Jaga baik-baik ulah kahujanan. Siap. Soalna sok salesma geuningan. Siap lah. Nama teh nya Bang? Jong. Siap yuk. Siap dong. Kada hati-hati ya sing hasil. Assalamualaikum. Jaga eta ya. Ya. Awas. Tuh geuning juga sirian. Sembarkeun Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana yuk? Iraha mulang mana? Kamari dor lohor penting. Hah, dulur peuting. Maksudna? Jam 12 penting atuh. Oh. Udah siap-siap ya, Kentrung geus aya ya, ya nama mending nyamper sirian ajakan men. Ka mana sirian, Tumben we kieu. Lah, tungguan we sebenarnya kayak mah aya berenang. Duh, ya kumatunya si Bebeb teh. Geus 3 minggu weuh kabar. Di WA dire doang. Ieu mah curiga geus boga nu anyar. Urang sebagai lelaki kudu pinter-pinter ieu mah.
awewe banyak boy. Awewe ona maning. Lalakina ulah loba. Soalna manon imamah kuluna butuhna hiji. Lalaki ona maning bae loba genan. Soalna mah makmum kudu loba. Geus enak mah nangan dewe na internet. Ajujun, A. Naon tuh deui ganggu pisan naon? Iya, ade bade ibak naha sabuna copong. Hah? Wah, eta mah kubulik meureun. Nya kitu. Nya keweng masyar deui sabun upo. Nek, kemananya si Jidan asa tenempuan? Teuing puguh tadi geus sakola. Ayo, terangan ayo. Hayu. Duh, Aulia teu aya, Salsa teu aya, komo Salsa mah terserah ameng. Tadi mamun aya Aulia mah bade naroskeun PR. Tapi aku mah udah biasa sendiri. Wah, ganteng ki aku nih. Tapi kayak ada yang kurang ya. Oh, kacamata. Nah, iya. Lamun ieu ganteng ya. Lamun geus ganteng kieu mah tinggal init lah. Tapi itu keur nyangu nya. Baiklah, paling ditutung penting mah aya. Yuk, kumaha maneh di Bandung betah teh? Betah tuh, itu malah mobil. Mobil nu alus, nepi ka mobil butut ge aya. Wah, maneh mah teu ngajakan, urang hayang nyobaan nih caka kota. Engke semesteran di kurang diajak ka ditu lah. Naik beca. Dan Aisyah di mana? Teuing. Tuh siga itu. Mana? Tuh, Oh, sampeurkeun ayo. hayu. Sirian. Si Bayu orang Bandung geus ka dieu deui euy. Geus lah. Mana tuh oleh-olehna ya? Oh, puguh di mau langit semuanya naon? Aduh, rukun bayar tuh lah, orang udah heureuy ieu, urang mah geus bersyukur maneh balik oge, abe ulin piluan deui ning resep. Duh, ieu teh ketemu jeung Aldo. Tapi sieun Ajujun ngelekan. Bade amang Ngomong ka mah deh. jeung babaturan. Oh, babaturan. Lalaki awewe. Pamaget A. Oh. Nya A, assalamualaikum. Sok, waalaikumsalam. Lalaki awewe teh nya euy. Awewe meureun. Aduh. Poho euy cai cenah pareman. Duh, jadi menyendiri kieu teu aya batur. Salsa terus teu aya kabar. Biarinlah menyendiri juga, yang penting bahagia. Yan, yuk. Abi ulah nya, nuhun tos mantuan ngamen. Usah tuh, hati-hati. Nanya, yuk assalamualaikum. Yuk. Leung yan si Adi meuni tuluy balik tuh leuh nya. Teuing puguh capean meureun. Jiga nama heueuh meureunna. Gimana kene rasanya? Telepon ah. Halo, assalamualaikum dek. Waalaikumsalam A. Di mana kene nya? Nuju di jalan. Oh, ya tuh sok. Nuju di mana? Ini di sisi jalan. Nusa katu A. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah yuk. Tahu bulat. Ada yang itu. Ada tahu bulat. Ayo ikut Mang. Mang, beli Mang. Aduh, aing keur ngidam tahu bulat yeuh. Tahu bulat. Yo pisan si Mangna itu ya. Hayolah, ayeuna mah ngeuli jajanan we ka warung lah. Ayo lapar yuk. Lapar. Duh, kemana sih Sasanya? Lila pisan. Kemana we?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya atas lami di dia. Lumayan. Kumaha anak misalan teh? Itu soalnya tadi Ana nuju ngorek kafe jadi ternyata. Oh. Oh, saya tuh, Dek. Oh mana tuh A? Dek. Nya A. Hmm. Sasa pernah tuh ngalaman gaduh perasaan beda di perasaan misalnya sih. Sudah kumaha ada tengatus. Sebenarnya itu Duh A kiranya ayah naon, Dek? aya nu nelpon. Oh, silakan. Halo A. Meser pulsa. Oh nyatu A. Punten badai meser pulsa heula. Hah, meser pulsa Mohon. atuh sareng awean deukeun. Lawios A dah caket ieu. Oh, nya tuh hati-hati, Dek. Mun A. Siap. Kade. Oh nya A. Alhamdulillah ya Allah, ngamen yang barudak mah geuning lumayan. Aya jangan sekalian makan mah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kunaon? Oh jiga, bahasa eta pada berag sareng abi. Mohon kela tapi jika Saha? henteu ketang. Oh nya tuh tapi eta sampean tuh kunaon? Itu sih A cuma nyari salit. Oh emang mereka mana? Beli meser pulsa. Oh nya tuh sang diantarkeun we. Teu kedah A. An kan kakinya bisa sakit. Antarkeun we yuk. Oh nya aman. Yuk. Aman A. Aduh A. Kunaon deh? Ayo istirahat lah yuk. Wah, dia salah satu yang pisan ya. Jadi khawatir. Susul bae we. Iya tuh kena naon, Dek? Henteu A. Rada mendingan. Oh iya tuh syukur. Oh jadi kieu nya Di. Diam-diam oge kamu teh suka. Dok, sanes gitu, Dok. Salah paham. Nyangka kamu Di udah hianati saudara sendiri. Ada udang di balik batu. Maaf, Dok. Ya mah salah paham. Bisa dijelaskan? Teu butuh penjelasan deui, Di. Tos we, mah jangan anggap dia saudara. Jaga dia baik-baik. Dok, Maaf A gara-gara. Dok. Aldi, gak nyangka kamu setegah itu. Coba rasakan jika kamu di posisiku. Sekuat apapun hati kita, setegar apapun hati kita, gak akan kuat jika dihianati oleh saudara sendiri. Aldo cuma pesen jaga dia, jangan sampai dia merasakan apa yang aku rasakan. Wassalam. Kamu salah paham, Dok, sama aku. Mengapa kita sudah bertemu, kamu pergi lagi? Aku gak nyangka